Tuh, asa sepi ieu. Can aya pasien dina poe-poe ieu geus saminggu ieu pasien can aya wae nu ka dieu. Rek di mana menang pemasukan, rek di mana menang hasil gitu. Nah, jampe wae jelema teh meuni kararieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bah Gimana, Jak? Damang. Alhamdulillah. Sok Elik di mana? Allahu Akbar. Elik di mana? Biasa we, Bah. Gila, Bah. Aduh. Cager Abah cager. Alhamdulillah. Syukur ari cager mah. Aduh, Bah abi teh teh. Sanes di mana? Ujang teh asara reuwas kieu jeung nemepi nangi Ujang. Abi teh, Bah, ari lebih abi teh teh di luar kabupaten abi teh ka dieu teh. Lebih-lebih nya. Abi teh kieu ngadangu gitu, Abah teh. Cenah osok panarosan gitu, Bah abi teh. Panarosan. Oh, aya kahoyong naon Ujang teh sok? Ieu, Bah abi teh. Abi teh lah intina abi teh keur kageloan lah ku awewe. Awewe nu kumaha Ujang teh awe kot mata kagegeloan hayang ningali Abah fotona asa panasaran. Rasaan Abah can pernah gagal ieu melet awewe nu kumaha wae ogen. Ya Bah ieu teh abi fotona mah ku abi teh dicanak, Bah. Dadikeun tina roko naon Ujang nyanak roko den? Nyanak Bah nyanak. Uang jampe ku Abah tina roko we lah. Engke ku Ujang upami ieu tos dugi ka bumi dipayuneun anu dipikabogoh ku Ujang. Disesep nya dipayuneunana supaya kaangseun ku istri nu dipikabogoh ku Ujang. Awewe sakumaha geulisna lah hayang nyobaan Abah mah. Napa? Sok sing bogoheun ieu ka Ujang. Bogoheun Jang iku sesepkeun ieu ge nya. Di jampe pelet eta ku Abah Jang. Diduakeun ku Abah Nuhun teh. Bah, nuhun Bah, nuhun. Ya Da can pernah gagal Abah mah jampe kitu teh. Nuhun, nuhun. Ieu abi Bah kot asa linglung abi hirup ya aduh ku awewe kitu nya. Moal. Geus jampe ku Abah lah. Engke Ujang kitu ka dieu we lah ka dieu. Siap Bah, nuhun pisan banyak abi permisa tuh banyak. Nuhun pisan banyak. Sing salamet di jalan sing engal. Ya siap. Nuhun Bah. Lancar Jang sok didoakeun ku Abah ti dieu. Aduh. Amin Bah. Jang didoakeun ku Abah sok ti dieu. Jampe Abah macan aya nu gagal Jang. Mana dukun edan pananyaan teh aing lin kalah. Ieu mah lain bogohkeun awewe teh eta geuning kalah sare wae ieu teh Bah. Aya naon ieu teh Jang ngamuka-mukaan wae. Yeuh Bah aing kot mani pororah bogoheun tah menang pere ti Abah teh kumaha di Abah kalau aing dicabok mah kana dicidukan. Coba cali heula Jang cali heula teh ngewa ka muka-muka sok cali heula Abah hayang naros hayang ngajelaskeun. Nu tadina harek meunang teh mah teu tulus aing mah. Da Abah teh Jang jampe teh tara gagal ieu teh lamun melet. Cing atuh ayeuna mah kieu we ningali fotona nu mana fotona teh Ujang teh anu dipikabogoh ku Ujang teh. Asa panasaran. Yeuh Bah awewena mah da. Oh, tingali awewena mah tuh. Wah, atuh da eta mah awewena ge Jang geulis teuing sanes eta mah da kudu aya takaranana jampe pelet oge atuh. Da ieu mah lain kana takaran pelet Abah. Salah eta mah Jang, teu mampu. Ieu ayeuna mah kieu we nya, lamun asupan takaran Abah. Pamajikan Abah menang melet Abah rek digeroan ayeuna. Mah ka dieu mah. Tah, ieu buktina pamajikan Abah, menang melet Abah. Bisi pajarkeun Abah jampe pelet ceuk Ujang bohong, goreng patut. Si emak teh menang melet kade Jang, ulah pajarkeun heureuy ieu ka Abah. Menang melet ieu teh pelet Abah teh encan pernah gagal. Nya heueuh atuh. Hari ini kali awewe sigah berenuk ieu mah tong boro-boro tong kudu dipelet nu kieu mah. Atuh, Bah. Dibere tulang ge milu nu kieu mah. Geus lah aing mah lieur lah aing mah. Pelet belis lah. Geus balik aing mah, balik. Minggir kitu ah. Aing lieur aing mah naon? Guguru pelet teu paruguh. Nya heueuh atuh. Gablek awewe sigah berenuk kitu mah. Lain kudu dipelet awewe kitu mah dibikeun ka karud ge madaekeun dukun belis nu kitu mah hana se aing jauh-jauh mantau ka dieu. Goblok ieu mah.